cerik carindul mata kos kitu mah cindul mata tah leungit dunia cerik teka beli emas cerik teka beli slop cerik dicandung mah lain cerik dia bunuh diri kos kadar itu mah carerik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah cerik urang ya Allah ya Rabbi teu pernah cerik aneh Bismillahirrahmanirrahim lulus yang boro-boro hukum nu gede hukum nu leutik bae geus teu dilaksanakeun Zaid naik motor durudut pas lampu merah dikukun nyana culek-culek sasaha ditabrak wae lampu merah eta teu berguna ta lampu merah dikukun lu batak dicadas dicabut lampu merah urang Tangerang mah blow on geus teu make aturan-aturan lampu merah pokona mah satungtung eueuh jelema nah langsung bae eta kan hukum eta kos kitu gara setiap aya lampu merah berarti wajib berhenti kalau melanjutkan perjalanan nabrak lampu merah berarti kan kena sanksi gitu kan nah lantaran kijaya culak-culek sasaha boh ternyata ya polisi trip polisi ngarah tuh sebagian lampu merah mah bahaya nakunya anak keneh lamun nyana langsung bae kumaha lamun aya nu di dieu kan nu di dieu mah hejo kan nu di dieu mah langsung bae terjadilah tabrakan teu salah kan polisi mah tangkap trik SNK ada Pak BPKB Pak dari dulu juga polisi nggak pernah nanyain BPKB Pak ini mah lain lagi kok udah jual beli polisi pohon baru ya ngajakin BPKB segala Masya Allah nih Pak KTP ya atuh geus aya KTP geus aya SIM teh KTP di jerona aya tetap ditanyakeun gini kamu tidak tahu tadi lampu merah tahu Pak kamu tidak tahu kalau lampu merah itu ada satu undang-undang kalau ada lampu merah kamu harus berhenti tahu nggak tahu Pak lantas tahu nggak kamu kalau lampu merah ditabrak itu kena sanksi tahu Pak belum dijelas lagi jadi lantas kamu kenapa itu ada lampu merah nggak berhenti hah kenapa saya nggak lihat bapak Pak ada belum ada dukun itu karena jadi nyana teh sieun sote aya jelema aya polisi ketika polisi mah tabrak bae terus nah eta teh kos kitu lalakon di Indonesia lamun keur aya polisi nyana rapi di jalan make adab polisi seak aya KPK nyana hati-hati KPK bus kos gitu bae terus aya ketua hapi-hapi nyana pinuh dengan tata krama nu adit baik bahaya aya pemimpin datang kadinya lalakona dirapi-rapi pemimpin geus dek datang presiden ke pasar kemis teu meunang aya nu celong jalan dirapihan hayang kadeuleu ku presiden presiden ke pasar kemis jalan lain celong deui lain leuwih ti celong naon ngaranna leuwih ti celong naon sia ngaranna leuwih ti celong leuwih kentob leuwih ti celong mah eta acak-acakan biar kos karir itu tuh Masya Allah karim teh urang mah kajelema nah urang ge urang sia teh salat dah teu kaduluan ieu ku sasaha Allah pandeuleu mana tuh pernah kapanggih jeung Allah eta teh boga keyakinan ngaran ketika jelema daek teh salat boga perasaan teu dideuleukeun kan ku Allah ketika jelema teh daek puasa berarti teu boga perasaan bahwa nyana dideuleukeun ku Allah ketika nyana nonton TV teu asa dideuleukeun kan ku Gusti Allah berarti tabrak terus
ketika nyana manggi jahe bonceng deres lain Ki Haji Ki Haji lagi rada pangkat ustaz tetap dibonceng ceknya holok ilmu badir ya eta kan asa teu dideulekeun kan ku Allah tah perasaan-perasaan eta ku urang dek dipicen supaya urang boga perasaan dideulekeun ku Gusti Allah. Nah ye ngaji lalaunan urang teh supaya Allah nempel di diri urang, perasaan urang asa dideulekeun ku Allah. Tah hayang beunang eta hese. Urang asa teu dideulekeun ku Gusti Allah. Lamun bener-bener asa dideulekeun ku Gusti Allah, keur ngaji ge moal wani nundutan. Moal wani sebab dideulekeun ku Allah izin tolol amat. Dimakan dek ngaji pan ka dia nundutan goblok meureun. Emang aing teh neulekeun ka sia pantaukeun saku aing. Teh asa jadi teh asa dideulekeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Nah ieu nu hese ge urang teh ya ieu ngadatangkeun asa dideulekeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncina naon ya tobat geura-ge ka Gusti Allah. Lamun ieu nita tobat ka jelema murtad, lamun nita tobat ka awe nu murtadah lah di urang mah henteu berlaku sebab bentuk negarana lain negara Islam tapi negara demokrasi. Hege eta mah urusanana teh mah urusan negara geus. Kuari urang bae tobat sorangan mun Kangjeng Nabi anu haram ka neraka wajib ka sorga geus dijamin ku Gusti Allah. Maca istighfarna sapoe teu kurang ti 70 kali ai urang nu ngajamin tilok istighfar. Pan jauh jasa jeung Kangjeng Nabi mah geus dijamin sorga tapi tetep bae istighfar. Urang nu ngajamin urang mah malah rarasaan asana ka ditu. Asana ka ditu tapi tetep teu daek istighfar. Kunaon eta? Urang teh teu boga perasaan salah padahal dideulekeun we ku Gusti Allah dikajahokeun terus-terusan. Teu asa dideulekeun ku Gusti Allah. Nah, jang supaya asa dideulekeun ku Gusti Allah, tobat geura-ge. Tobat, ai tobat teh kumaha? Tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna. Urang inget-inget tobatan duh baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan aya sapatu dicokot aya besi dicokot waktu di pabrik baheula aya kasbak dicokot punyana aya kan jelema tah wa karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot haju aman bae deui tah. Lah cek kana seserian nya datang ka imah seserian aman cek dia mah naon beureun emang Allah teu neulekeun bos teu neuleun security teu neuleun tapi Allah maneulekeun edi sia digawe nanaonan cek Gusti Allah emang aing teu neuleun ka sia tobatan. Urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme ditika, urang pernah diusapan pepentil susuna. Sia mah seserian emang osok meureun. Takan eta kan can ditika. Nah, eta geus sarua we tobatan ka Gusti Allah. Ayo geura-ge. Nu ti mimiti balik datang ka ayeuna. Tobatan. Waduh, baheula teh pernah nonton orkes nelebiduan mata segala pake nelegoyang inul teh jeung ceuli pake ngadengkeun musik tobatan. Masya Allah. Baheula pernah urang teh hadir nonton Oma Irama. So Oma Irama, ngadengkeun dangdut haram teh. Tobatan. Kuari mah omana ge boga partai idaman. Iya Partai Islam Indonesia idaman. Pokoknya mah seluruh umat Islam diharapkan masuk ke Partai Oma Iraha. Partai idaman supaya di Indonesia terpisah Islam, kafir. Sebab engke mah sakaligus presiden sapaket jeung partai. Oma Irama geus pohara jasa.
nya nama himmatul aliyah, pernah jadi musisi nyana biduan nyana, kemudian jadi dai nyana, kori segala rupa. Kuari geus jadi kiai, kuari jadi non politisi. Ih pohara Uma Irama. Tah, ke bakal aya Uma Irama. Sabodo teh mah aing ngan ngabejaan doang gak sih. Balal nar jeung teu nemu wallahu alam. Bisa pakai ka sorga henteu teh idaman. Bisa los, teu bisa ulah. Kitu bae geus. Lah cenah maning tetep di Golkar bae atuh sabodo. Istiqomah jalan ka neraka beres. Ulah robah-robah guys. Masyaallah. Urang tobat lah. Nu geus tobatan, nu encan kuari mun eukeur maksiat nyeureunnan, nu encan urang rencana maksiat cabut gagalkeun. Kitu bae geus tobat mah. Tobat mah geus kitu. Urang baheula pernah maling tobatan. Cara tobat dina pelebahak adami mamaling misalnya aya kene jelema nu dipalingna datangan kurang bebeja urang kanyana menta hampura mun perlu diganti-ganti eta lah hak adami. Lamun kabeneran kuari urang eukeur teh keur maksiat keur nonton TV kabeneran di TV na teh keur teu beres. Nah ieu ge keur maksiat atawa keur main gaplek keur maksiat eureun total sekaligus. Urang keur ngobrol jeung awewe misalna ieu urang bogoh kanyana awewe ge bogoh ka urang-urang keur ngobrol happy urang inget waduh ieu keur muhrim cek urang teh ieu asana aing doraka kos kieu langsung astagfirullahalazim. Cek aweuna kunaon ka bisa istighfar kitu horenganna neng teh lain mahram jeung kakak teh haram nya teh haram teh geus neng kakak rek balik urang wih cek aweuna pohara amat aing mah bobogohan jeung ahli tasawuf mah jadi kos kieu cek aduh pegat di tengah jalan cek awewe teh tobat eureun masyaallah. Lamun urang rencana isuk bek maling gagalkeun batalkeun eta tobat pelaksanaanna modal kos kitu geus kadihungkeun ku urang ikhlas istighfaran astagfirullahalazim tobat eta bakal ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Ayo tobatan, ngomong geus kolot mah geus ulah macem-macem, geus kudu ngaragap diri, kudu loba ka kuburan, lain ka puncak, lain ka Bali, lain ka Singapura, geus kolot mah kudu loba ka kuburan. Urang kieu bari kuburan tenang tuh, oh ya kuburan manganu ieu sugi japae nyana. Komo aing mah susah modar meureun aing kudu kitu teh itibar si ieu bae padahal mah kasep jana jelemana ieu paeh keneh bae komo aing mah beungeut perang duh sana modar aing mah ieu terus kurang tataan ja pararae horenganna ieu pejabat tinu ieu baheulana ieu wuduh PNS hebat ieu ja paeh horenganna si ieu pengusaha gede ja paeh horenganna. Nah awak sia ge bakal pae coba belah mana si awak belah mana ayo hayangna belah mana ayo gara belah mana belah dieu apa belah ditu tah datangkeun awak urang ka kuburan ieu mah ka kuburan lain kos kitu sih ya Allah ya Rabbi togel mudah-mudahan kaluar nomor sabaraha Gusti minta tolong sak Allah kono minta ka aing atuh sia takos gitu urang datang ka kuburan teh itibar jadikeun itibar geus kolot bakos kitu tobat awak urang tina urusan zahir tobatan Islam berarti kuari mangge sakadami kurang terus nu inget ditambal-tambal ditobatan terus datang ke orang bisa cerik
urang teh tengah peting jam 2 jam 3 hudang nyengcerikan dosa Gusti umur abdi ayeuna geus mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngantuk ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page to Gusti ieu mah nu geus sampura Gusti andai kata teu dihampura meureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang ku urang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceurik keneh bae berarti urang boloon dasar belum berarti awak urang dah namun masih kena tidak ceurik urang di dinya nyenget lilin ya sene dunia disebut nage kembang api manogos jeung majasana aslina mangke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka gebur-gebur ya bae helanan ya lilin curug urang ka lilin geus set panas henteu sia curug panas ayo coba belum panas belum panas komo di neraka sia isine kok sia bae panas sia teu kuat komo di neraka sia ayo sia tobatan tobat urang datang ka boga perasaan awak urang teh dibalangkeun ka neraka tah bayang-bayang ku urang seuneu neraka anu geus ribuan tahun jutaan tahun kemudian urang anu bakal ngagejebur kadinya kulantaran teu dihampura dosa ku Gusti Allah urang ku bloon-bloon lamun urang ayeuna mah ditangkap polisi urang datang ka ceurik padahal di polisi mah paling dia urang diinterogasi kemudian urang kitu dikapenjarakeun mungkin 1 tahun mungkin 2 tahun tapi kabeh careurik atut teh sakitu sugina menyeng wawan menyeng Iqbal cerik kabeh nu diasupkeun ka penjara di dunia cerik sapira dek diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ke ka ditu nama tapi cerik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan yang lain sebagainya ceriknyana ieu mah urang geus dibaeuleuh mah nya teh cerik teh dibaeuleuh tah ieu tidak cerik awak urang pamajikan urang aya cerik lamun dek lebaran teu meuli selop cerik ka urang nying cerikan selop aya dosa mah teu dicencerikan goblok tah awewe tolol teu kabeuli BH mah cerik komo lamun babaturanana geus kerincing ka urang geus babejade bae ka tadi ngaji ka Cilongoknya heueuh emang nyaritakeun naon kitu tadi cak salakina nyaritakeun naon kula mah teu pati ngadengekeun ka emang nang gitu yang eta bae babaturan kula Siti Sopiah teh bau koroncong gede ka koroncong gede bagus jasa bagus ku kula ditanya cenah meuli di Tangerang oh bangun hayangeun teh aya geun lamun ku urang teu ditembalan manyun bae Pak manyun bae tah jeung bebe jajana ka balikeun bae atuh kadanan cara ditu mah 55 koroncongna ka iya luka kegelen teh hayang memelikeun ngan kan ieu kan can boga duit sampai bae cerik carindul matana kos kitu mah cindul mata tah leungit dunya cerik teu kabeuli emas cerik teu kabeuli selop cerik dicandung mah lain cerik teh bunuh diri kos karar itu mah careurik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah cerik urang ya Allah ya Rabbi teu pernah cerik aneh jeung mantak cak Kangjeng Nabi cerik coba maneh yang cerikan dosa lamun teu bisa cerik tabakau cecerikan heula urang tengah peuting majikan ngadengekeun ka aji cerik naon ka ieu terus bae dilekeun ku pamajikan cek aji mah kos lain cerik tah mah cek teh cerik sapeting 2 peting cerik
tilu peuting ceurik urang nah cecerikan ge pamajikan ge lain deui ka urang sopan kan nanya nya kak eta si peuting jam 3 sok ceurik ulah hayang nyaho lah lain kalau mah hayang nyaho bae ceurik naon sih larang stau rahasia lain gitu kak maksudnya besi ditolak cinta doang kak sih masuk gitu baik aing tobat ke pangeran geus kolot ieu emang tobat kudu ceurik ya siapa dasar bodoh ceurik kakak geus bisa emang ceurik aing ka karak ceurikan wah ceurik asli mah kan bisa hese jasa penting mah aing teh daek ceurik geus tilu penting teh daek ceurik coba nangan bawang aing teh ceurikan supaya ceurik beneran aing ieu ceurik ada yuk urang mai di nu loba jelema ceurik aya di kamar tilok ceurik teh kiai tolol dan bos kitu teh lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa beuh ngadoan lagi datang ka ngurucut cai mata aya di kamar tilok ceurik bala tilok ado-ado aca eta ria teh kos kitu enggak sih mah sorangan mah di kamar urang ceurik yang cerikan dosa awak sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah meureunan sia dibeulem digujubarkeun ka neraka kuat moal sia sok bayang-bayang ku urang lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang ceurik lamun urang dikejar-kejar ku jelema nurut nagih bae ge urang hayang ceurik lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang ceurik lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek ceurik bae lamun urang ditangkep polisi dek ceurik bae kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek ceurik usahakeun supaya ceurik mulai tobat belajar sok geura ieu mah keur carita di nagara ieu mah istitabah murtad bajah henteu urang bae kuari mah tobat sorangan mulai urang kadanan cara Siti Robayatul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela aju cai dibalangkeun gubrak ka sisi engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiyah osok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip aju nanya ka Siti Robaiyah teh daek ngajawab barang diintip horenganan nya nama cai mata na teh ku sieun-sieunna ka Allah urucud datang ka di kaemberkeun gurucud udang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos gitu di urang ge aya isuk-isuk dibalangkeun cai kiih aki-aki Siti Rubaiyah mah cai mata tobat sieun ka Allah ai urang mah di urang aki-aki ai ini mah geus teu kabur kawadahan ngompol tak eta kan teu bisa urang mah takos kitu masyaallah kan guys tobat urang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata teh lain abdi nu Gusti dititip ka abdi abdi mah teu miboga kana mata teh da mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasihan watek mata teh indah neuleuh indah teh resepeun mata Gusti lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleuh nu indah neuleuh nu kasep neuleuh nu geulis dan lain-lain sebagainya Gusti hampura mata abdi Gusti tina dola-dola kaluar ti aturan Gusti mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut cai mata mencan ngurucut berarti can bisa orang tobat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu mata teh anu Gusti ieu ceuli teh anu Gusti dititip di abdi boga watek ceuli teh ngadenge kana nu merdu-merdu suara nu merdu Gusti boga aturan Gusti teh tina ceuli teh kita ngadengekeun kalam-kalam Gusti kalam-kalam Rasul Gusti kalam-kalam urayan-urayan ulama
Gusti celi teh pake ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus, nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti. Pakai ngadengekeun gibah, omongan-omongan adu domba jeung sajabana, eta teh kapan dilarang ku Gusti? Lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di ceuli abdi, anu adu domba ditampung di ceuli abdi, ieu teh meureunanan jadi dosa Gusti. Lamun ke Gusti di akhirat ieu ceuli teh dihampura ku Gusti meureunanan cukup, yang ngojai di neraka ieu dosa ceuli bae ge. Astagfirullahalazim, Gusti hampura dosa ceuli abdi sok. Mulaian tobatan ceuli urang datang ka ceurik urang. Ya Allah ya Rabbi, sungut lisan teh sanes anu abdi nu Gusti dititip di abdi. Kita lobakeun maca Quran, maca sholawat, zikir, jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana, jeung aya elmuna di abdi. Nah ieu teh ku abdi lisan teh henteu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngeunahan ngomong sadaekna. Kadang-kadang ngomongkeun gatur, kadang-kadang danai Gusti. Lamun ieu dosa, lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti, henteu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti, lisan abdi. Astagfirullahalazim. Sok tobatan kan. Encan pernah kan urang nobatan khusus model kos kitu can pernah. Kau mau datang ka ceurik. Ya Allah ya Rabbi, ieu leungeun teh anu Gusti hampura leungeun titipan ti Gusti. Ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti, teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunana dan lain-lain sebagainya. Jadi titah teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim, pake nyekel kitab, makanya kalau dihalalkan ku Gusti, tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti. Lamun ieu di akhirat abdi teh dihampura ku Gusti tina dosa leungeun, meureun abdi ngagejebur ka neraka, ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge. Masya Allah. Nah ieu beteng tobatan Gusti, ieu beteng teh pake eusi kadaharan Gusti, satungtung ieu pake eusi kadaharan anu halal Gusti teh meureunanan laturido ka abdi. Tapi lamun ieu beteng pake eusi anu teu halal, kaya ning hasil korupsi, hasil maling, atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram, tina zat tiada hareunana dahareun anu dilarang ku Gusti, numun anu diharamkeun ku Gusti. Misalna daging babi nu haram, daging anjing anu haram, daging kuya anu haram, daging orai dan lain sebagainya. Adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make ijab qabul, atawa duit pake meulina Gusti, ieu teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener, tobatan ku urang. Beteng datang kaduh asana meureun lamun teu ditobatan, lamun teu ditarima tobat abdi beteng meureun abdi di akhirat ka neraka. Sok geura tobatan. Dumbul kubur suku kabeh tobat. Masya Allah. Eta kakarak tobat fil Islam. Eta teh tobat Islam teh kos gara itu teh. Kuari mah urang naik ka jero kayakinan urang tobatan tina panyakit-panyakit batin urang. Ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge, zahir doang mah loba nu bagus, tapi barang dibeulah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teh amis teh. Gara-gara aya panyakitan teh di jero na kitu keneh berbagai-bagai. Ieu awak abdi teh aya batinna di jero, batin teh di jero kolbu teh horenganan aya penyakit-penyakit, di antara penyakit teh ria. Hayang kalem na lain ku Gusti, tapi hayang kalem ku makhluk Gusti. Abdi ibadah anu nita ibadah Gusti, tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti hampura Gusti. Urusan tak ku urang hayang kalem ku makhluk.
boga rasa abdi teh boga rasa pinter abdi teh boga rasa gagah abdi teh boga rasa segala-gala jabatan aya di abdi kapinteran aya di abdi kakawasan aya di abdi batur teh rarasana aya di handap neuli jelema teh rarasan teh asa kabeuli wah ini beuli jeung hulu-huluna sia ujub takabur diomongkeun ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul mari binasi rarasaan urang asa punjul ti batur asa leuwih ti balerea nah ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa ya ujub ya takabur ya ria ya hubul jah hubul mal hubul riasa wabe eta teh panyakit batin koret penyakit batin Gusti kunaon atuh abdi teh boga penyakit teh koret Gusti padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti dunia teh titipan ti Gusti abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti di luar eta mah meurananan ieu teh bakal nyiksa ka abdi Gusti ulah dibere penyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi penyakit koret teh lain lalagan hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ya penyakit koret sedangkan penyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teu ditobatan ka bawa pae cilaka mulai sok kira cukup ku koret bae ge jang ngojai di neraka jieu teh kumaha ai imah mah gedong 2 tingkat di sisieuna aya masjid keur dibangun boro-boro naon nya mah nempo ge henteu bener tuh asana di lemburnya nomor rendah teu kan nah aya RT ge datang ka dinya tawa anu ditugaskeun merenya nang ka dinya mah ka dinya bae hai ayo bae heulana nu sajan ke aing mah sakaligus jelema sugi mah gara ditu tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret pek bae di dunia mah eueuh masalah tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa ji emang dunia nu saha dunia nu Allah bisa dagang ku Allah dibere untung ku Allah titipan ti Allah cak Allah dek dikamanakeun sia eta dunia sia ge nu aing cabut sia roh sia paeh duniana siana wabeh ditinggalkeun kabeh tinggal sia menghadap ka aing ditanya sia ku aing koret penyakit koret kumaha urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta koret henteu asa dosa eta koret masyaallah tapi ku ngaji mah oh horenganan paegan cegang jeung nabi dunya mah halaluha hisabun wa haramu iqab salamet mata salamet ceuli salamet irung salamet suku salamet leungeun salamet beteng salamet bubur kubul salamet suku salamet leungeun horenganan orang teh penyakit koret dan salamet bukhlu al hasad penyakit hasud penyakit batin tadi hayu kurang ditobatan kurang belajar tobateun naik sepeda ge belajar heula mimiti ngolong tas ngolong ngabatang tas ngabatang kasado baheula mah kitu kapan jauh sepeda gede leutik kuari budak kuari mah sepeda rodana 3 heula aduh geus 3 diangkat kuari bisa tere bisa urang mah teu baheula ngolong heula beuh can pabeulit bajeng urang suku urang ngaguling deh mentak jelema baheula mah sukuna nu mulus nu mulus cedaan kabeh sebab naon atuh kena jari-jari mah lulu tuh ngolong tas ngolong ngabatang di ngabatang bae ge sababaraha minggu kakarak naik ka sadel beuh awewe mah mun belajar boro-boro datang ka sadel datang ka batang ge eta teh geus selesai naonna wallahu a'lam tah tobatan urang tobat ka Gusti masyaallah belajar lamun naik sepeda belajar lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngejah heula haju ngahijikeun kakarak maca belajar tobat ge sarua belajar ke lamun geus belajar urang bisa lamun geus bisa datang ke ahli naik motor ge mimiti belajar bisa boh ahli lamun geus ahli naik motor di camping ge masalah wah naik motor geus kukumaha ge tewot geus ge masalah belajar heula naik mobil ge belajar heula belajar ke bisa lihai
naik sepeda belajar bisa lihai urang tobat kunaon teu di belajaran heula pelajaran geus belajar ke bisa ke lihai lamun geus lihai urang salah saeutik tobat kabelah dituna lain diuk di masjid lain diuk di kamar lain diuk di musola tapi keur lempang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim wa atubu ilaih astagfirullahalazim keur lempang keur naik mobil ge terus astagfirullahalazim Masya Allah ya dosa Gusti asal bentar dengar astagfirullahaladzim Masya Allah siapa seserian heran ini mah isi barang eta ahli ngaranna geus ahli geus di jero hate geus teu kudu make sungut ieu mah aya jelema astagfirullahalazim aya jelema bae cicing bae lain kitu jero hate astagfirullah ieu mah keur contoh doang jero hate astagfirullahalazim hampura mata abdi hampura celi abdi hampura irung abdi hampura sumut astagfirullahalazim celi abdi hampura astagfirullahalazim terus hampura beteng abdi hampura astagfirullahalazim suku abdi hampura Gusti terus lihai ngaranna urang geus belajar terus bisa kuari lihai selalu istighfar keur lempang istighfar keur diuk istighfar dinu loba jelema urang geus lihai di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga ya'lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahoeun kana jero hate nyahoeun kana samar-samar Allah mah nyahoeun ka diri urang keur istighfar ka Gusti Allah sanajan keur lempang keur diuk keur dinu loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihai ngaranna lamun geus lihai disebutna ge jagoan naik motor lihai jasa jagoan nyupirna lihai jasa jagoan naik sepedana lihai jasa kamacul-macul jagoan maculna lihai jasa tobat ge jagoan nyana tobatna lihai jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh mah nikmat astagfirullah masyaallah geus ngeunaheun geus pindah geus aya di makom tobat astagfirullahalazim nikmat istighfar teh geus nikmat geus astagfirullahalazim cek Gusti Allah sia teh Zaid hamba aing maha uninga timimiti sia belajar tobat timimiti cecerikan datang ke cerik beneran tina belajar haju bisa nu bisa kena aing kulantaran ikhtiar sia nyaan kabelah dieuna sia jadi ahli tobat lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab artina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom tobat di ngaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobatna ka aing. Nah lamun Allah geus mere ka urang bahwa urang teh tawab kuari asma Allah teh kapan aya asma Allah teh tawab geus cek Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin sanyana Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun ki Zaid teh kapan cek tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makom tobat lantaran nyana tawab sedangkeun aya tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu sebab naon sebab nyana geus dibere tawab sedangkeun tawab teh asma Allah engke bakalna manehanana ditajalikeun ku Gusti Allah
lantaran manehanana mimitina belajar ngalegit-legitkeun dosa kemudian manehanana teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus tidinya bakal ditajalikeun ku Gusti Allah lantaran asma Allah Tawwab dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah Tawwab sedangkan aya tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkan tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah luhur jasa tamah geus luhur jasa tamah ta eta tah mun geus kitu ceurik unggal peuting ceurik unggal peuting ceurik unggal peuting ceurik aya di lembur ge nu kieu bae ceurik ditanya ku pamajikan akak kunaon ceurik we hayang nyandung kakak gombal ta eta mah urang mah ceurik teh lain ceurik kan dosa kan tuh kuari mah dibere ku Gusti Allah ditajalikeun nu tobat teh da lain aing Gusti Allah sebab asma Allah Tawwab aya di aing eta mah kos kitu mah lain ku omong ku rasa engke setiap nyada tobat rarasaan teh Allah engke deui neuli jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid nu keur istighfar di mushola nu keur istighfar di mana bae eta teh ditajalikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat eta teh nyana ditajalikeun teu lain nyana nu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungut nyana suaranya na tapi ku ali wali Allah mah lain deui ditajalikeun horenganan nu keur tobat teh aya asma Allah nyanding kada nyana moal pati-pati nyana istighfar lamun teh digerakeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh keneh teu karasa ku wali Allah mah kanyawan nu mantak wali Allah mah asal jelema ngalirik ahli tobat kanyawan sebab naon aya tandana sebab nyana geus pengalaman dina tobat kitulah urang nyaritakeun tentang pertobatan murtad pertobatan murtadah ngaharepkeun di negara urang wallahu alam datang ka iraha harapan mah aya cuman pelaksanaanna beuh iraha ning iraha geus kajen teuing tah mah urusan negara nu penting mah urang bae bisakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tobat nu bener teh ya baringsang ate teh puas lamun ngadenge pamalingan teh ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabeulem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeulem ku embung-embungna balik deui lantaran geus tobat asa kabeulem hate teh nomor kahiji embung we teu hayang boro-boro aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge no doang geus capek berarti geus bener teu hayang hiji nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anadamala palihatuna mabok kaduhung migawe maksiat geus kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung ya Allah nyesel amat baheula aing keur ngora purnah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abita ku korupsi nyesel ku nyesal-nyesalna ceurik kaduhung baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah gak dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduhung nyes ku hari teh ceurik kunaon haji ceurik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kari timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduhung jasa ceurik lain di dongeng-dongeng ceurik
kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kolbu urang aduh anu kagambar bu urang tibalik ka dia emang teu kagambar kalakuan orang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh gitu kaduhung gambarkeun di jero hati ilah calon sorga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan nu geus teh dua nomor katiluna al-azwala tarkiha fil mustaqbal ngazab moal balik deui ngazam catet moal balik deh aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal geus beres nomor kaopat ayyakunal hamil lahu ala taubat talab ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geureum pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain neangan ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tah kos itu beleumpeuh ngaranna sia kan biasana osok mawa jablay bae ku aing ka jalan jiji kupak suka panggil sia eta kok sia mah kuarin teh tuh kari teu kumaha tuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh kari ieu mah aing pan dagang limbah ku kumaha ge ku aing kabeuli ku ari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tah mah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan lain tobat tah mah nu kos kitu mah Aisyah kieu masuk ngam jablay bae aing pan nyaho beus ieu mah teu kalerti kidul kok kuari henteu hei sia emang teu nyaho emang kudu bobogaan aing na ieu teu daek gudang goblok jadi wao bae teu daek jadi alif aduh kumaha eta ge lain tobat tah mun kos kitu mah tamat teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah macam-macam perhatikan kudu kumaha tuh kieu sia keur mah mau jablay bae kok kuari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ka aing teu hayang aing haram hayang nu bade ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh hayang haram ya jangkung gede orang Mesir hayang aing mah geus kitu hayang nu hideung orang negro teu hayang komo kanu hideung aing mah bukan ada hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram bae nu kos kitu mah aing mah hayang meunang ridho Allah aing tobat teh hayang eta bener coba bawakeun ku urang dibawakeun ku urang si Sarini katanya Ji, ceknya lumayan. Oke, ya. Masih kena di toilan kene goblok tuh mah kos gitu. Tobat teu opat karak ata itu. Ini jelas tah tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun. Ngalahirkeun kapan? Oh, mah tobat. Wali deui tobat. Aduh nyeri. Wah, sakampung nyaun kabeh. Aduh tobat balik deui borosot teh keluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tah eta ngaranna lain tobat tah kos kitu mah aduh eta mah teh tah ngaranna tobat sambal disebutna ada heuhah
giliran we jengkol deh nggak ada hari bae. Masya Allah ulah gitu tobat kuduna asli at-taibun malah tobat aya tilu rupa hiji tobat fil Islam dua tobat fil iman tilu tobat fil ihsan. Masya Allah geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobat fil iman urusanana batin urusan akidah tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah. Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyadol baheula mah kitu jauh sepeda leutik baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kana geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat kitu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli. Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibun tobatan ku urang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ting anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teu kudu teh batu jeung masing-masing teu meunang di deuleu jusi awewe na gede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu dihareup jeung di tukang LTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna pada tangaran nang tangan teh kos kitu ngaranna tah ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sanu rek ngeuleuh. Nah si hade mata si hade celi kade irung kade lisan kade leungeun rugap-ragap kade lengkah zahir di samping eta wuduna nu bener salat nu bener perzohiran ya Allah ya Rabbi tobat kuari urusanana urusan akidah keyakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat. Urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha
naon bae nu kumalandang di alam dunia suku 4 suku 2 bahkan nu hiber eta teh alallahi rizquha rizqina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya nu geus boga keyakinanna tinggi aing moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna urang pangkat syariat bersyariat pangkatna urang bertarikoh antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunyana gembungeun ieu kana dunya ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia teu boga kayakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna tah tuh aing mah cenah teh ieu lamun teu dagang mah tuh aing moal dahar beureunanan tah eta kayakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar ieu teh loba keneh geus kana ditu loba keneh. Waduh, lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul. Je tolol. Dalil ongko. Eta keyakinan kayak gitu. Ya Allah, masyaallah. Itu boga keyakinan tinggi makan gitu. Mang dagang. Maksudna iya ti mah bersyariat we, ge boga anak pamajikan urang dibere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung ke satret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi dah aya assalamualaikum salam aduh dulur kula kunaon tabrakan aju bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah atuh meunut nginjem kadanan mentam tah aya di aing kakarak eta aing katarima 10 juta bawa los Gusti cak pemajikanana teh atau cak anak napa kok dikasih aja ya tuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kan sejen potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya tah boga keyakinan ka Allah kuari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga kayakinan teh geuninganan epes me rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah nah ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian encan segala rupa urusan urang teh ada kudag di peting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan tah lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga
ngalawan kunti anak baik teu berani. Tobat. Berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplak. Ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat. Hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk. Eta kapan teh isa negara encan lempeng teh geus tobatan. Eta carita global rincianna Masya Allah panjang kula osok ngajelaskeun. Jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak bentak teh nu Gusti abdi bisa denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap karasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu teh nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang saperna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 ayeuna teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh di aku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi celi abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tak ayo geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajunya nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti maha uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunna cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik urang datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang yang cerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang cerik yang cerikan dosa encan urang urang paling ngejerik cerik tanya ku bisa urang cerik sedih ya
loba. Ada kelebaran. Itu bukan duit. Makanya ini keren. Ini wani. Aduh, sabrol-brol. Kudu ka rumah sakit bayar pidana gua. Nu kitu dijengcerikan goblok beureuh. Nah, urang mah cerik teh nu kitu. Eta si kurang aja cerik. Karung di bawah batur. Aing mah bagian di bawah ku batur na menu ya hong ke bagian untung masih terus bebeja goblok. Urang mah teu pernah cerik-cerik. Satu. Rahat saudara. Mandi. Wudu. Salat. Allahu Akbar. Sholli sunat li qadil hajat rakaatin Allahu Akbar. Beres. Ya Allah ya. Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna. Tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna. Abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup seperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat. Beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa. Bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi teh tapi Gusti bahkan Maha Hampura tataan ku urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon age boloon ade nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng eueuh agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipan segala beureunan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh tuh siapa sok juga lantur goblok keur tobat ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh nyaho rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunana duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh teu bisa teh abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap bid anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya nu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah, ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh mentak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedengkeun abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teu kitu-kitulah encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi Kapolres mantap pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi Kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan
emang kumaha gitu. Nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kos kitu. Nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi. Mun teh mah kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ya mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik. Ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya? Saya kan masih muda, tenaga masih kuat. Andai kata jadi satpam geus siap lagi saya. Goblok deuk kira eureunna meureun teu budak. Iraha tobatna sok tobatan atta ibun masyaallah. Cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kabeneran mu'arrab bil alif wal lam geus yufidul umum. Jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi. Nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ata ibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq. Kok kunaon eta? Tak eta urang teh ngaji teh hese teh kos kitu. Puyeng. Anu umum kok jadi ditahsis. Nah, kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali. Jelema anu tobat eta adalah al mukminun. Mukminun anu iman ka Allah aya gegedena dosa teh orenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajena mah dianggap gampang. Ngaji teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatanan ya tobat teh emang babari gitu hese mana aduh barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek geus sia tapi indah itu baheulanya dewek si mana tapi indah daripada mamah papa bari itu jorongos ongos nyebut mamah ongos nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh hei ka dieu heula hei ka dieu sakadeung sia heuy ka sa itu ka itu pamajikan atuh heuy embung aing embung nyebut ngaran heuy ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy hei ka dieu pamajikan emang enak heuy ye pa heuy cakina mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararay atuh ieu mah hampura nya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura sebenarnya mah ayo atuh kokorong dijual ku kakak nu 20 gram teh pada ku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah pura aja ieu kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana geneangan kakak deh ke di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak da kakak keur bajidor nih bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram mah hampura bae nya diridokeun atuh teh naon ka
kula mah jeung geus ridho ya sebenarnya tigeri geus nyaho eta ku kakek emang nyaho nyaho emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun bener eta ya cenah cak dukun teh jadi lain sasaha cenah atuh teh mah di Ciduhan dia liwat cek cenah teh ditimpah mah komo biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisaan mah goblok deui tah saya hampura itu di hampura kuning geus masalah tah geus kula ge hampura deh kak emang naon gitu aduh pan kula sok nyokotan duit di kantong kakak lok bebejang kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus geus hampurakeun bae geus geus hampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling rido bae nya kak emang deuk pairah kitu kak bangun geus rada lain deui tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu minta hampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya hirup ieu mah barang geus teu gablegna naon karena kitu si neng dah tuh bener bae ngomong gitu jadi teu cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong kitu geus sarang sadan keur ieu ngomong mah wari batu dia nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat